lain Cik Oda. Dia tarik curhat. Curhat naon? Tentang si emak. Udah si emak teh itu saya makanya ketinggal liwat. Si emak teh yang gering. Emang gering mah gering naon? Si emak teh ukur sare jeung sare we. Ayeuna ditanya teu ngajawab. Dititah nganaon teu ngajawab. Teu gering kunaon. Kudu kumaha atuh? Mun aya mah kurang yang pananyaan, kurang kadukun. Oh, aya ngaranna teh Kang Oding. Lain Kang Oding mah tukang mancing. Ah, gitu? Bener lah. Bener. Bener tukang mancing. Oh, aya ngaranna teh Pak Guru. Tukang ngubaran. Bener eta teh. Ayo atuh urang teh. Bener atuh, da loba nu daratang ti mana-mana. Hayu atuh urang kasih emah heula yuk. Nya ayo urang teh atuh. Sina ari mah ngirikat menikir teh. Meni hayang eta kata sumpah kodong-kodong. Ma, ari emak teh kunaon? Ngahuleung wae. Ai mah yang naon? Oh, ari emak atuh ditawisan ieu alim, ditawisan itu alim, hoyong naon atuh mak? Ieu barudak mak teh jadi kepikiran tiap poe aya kahayang mak teh. Hayang tumpah odong-odong beja ceuk batur. Ari emak sugan teh hayang naon? Sugan teh, mak teh kagegeringan teh lain hayang tumpang odong-odong. Bororeng ini teh tambah, mak neangan piubareun. Heeh, atuh ari hayang ngupak odong-odong mah teu kudu hese, tinggal init atuh mak. Nah, ari emak hayang ngupak odong-odong teh apa? Teh odong-odong teh naon? Mak teh hayang siga batur we, tumpakna teh cenah kaluhur kahandap cek batur mah. Da mak teh teu tanya hayang ngajaran we mak teh tumpak odong-odong. Aduh, mak atuh nu kitu mah lain odong-odong. Omak banyu.